medar deui ngahanca deui tur ngahibur deui wargi Dahlia dina radiona sewang-sewangan ku bidangan dongeng Sunda ti Dahlia anu dijomantarakeun 3 Lurah 101,5 FM Radio Dahlia dina jejer carios si Komsleng Wilujeng ngadangukeun wargi Dahlia Barjaya kamari tanah pangan lagi ini kalah suri atau demit nyamper ini kalah suri sejadi ajakan ke kalah suri ingin pekenyumponan karena pamentana Nyai Wulung kurang lajengkeun putusi konseling tanding titisan siluman karya Bagus Respati. Wargi Dahlia urang caturkeun di tempat sejen Nyai Garniti anu aya di babakan Balapati harita keur ngumpulkeun murid-murid kepercayaan anak sababar urang kituna teh rek amanat lantaran poe eta bakal miang ka alas waringin. Seperti anu geus dijelaskeun ku diri kuring yen Wisrawa teh jeung hambali ka asup kulawarga kuring mangka kudu diperhatikeun kabutuhanana perhatikeun sakumaha mistina sakumaha merhatikeun diri kuring sabab dina poe ieu kuring geus janji bakal init ka alas waringin pikeun nunggal janggana si Garang Larang duyu jeung pamenta Kang Wisrawa. Jadi ieu amanat omat kudu diperhatikeun ku Arandika sakabeh. Kitu diantarana amanat anu ditepikeun ku Nyai Garniti ka sababaraha urang murid kapercayaanana. Geus beres mere amanat mah saterusna harita Nyai Garniti nepungan Wisrawa jeung hambali rek bebeja yen dina poe eta bakal indit ka alas waringin. Wisrawa jeung hambali bagiakeun anu datang. Nyai Garniti netep antep ka Wisrawa bari terus nyarita. Kuring ayeuna bakal miang poe ieu keneh ka alas waringin. Luwih jeung kasanggupan diri kuring teh. Geus anyumponan pamintana Kang Wisrawa. Kalawan bari mawa bekel ieu pusaka Wisanaga. Dari kuring boga kayakinan bakal mampu ngkulan ajen kasakten si Garang Larang. Oke. Datang mulang ka dia bari mawa sirahna si Garang Larang. Kitu kayakinan diri kuring dina waktu ayeuna. Ya ari akang mah ngiring ngadedel ku pangdoa we. Danging salira Nyai kedah tetep waspada. Ari marge si Garang Larang kawilang garang tindakanana. Geus teu kahitung jago-jago anu baroga ngaran ajal binasa ku leungeunna. Kitu nate lantaran si Garang Larang memang bocah sakti anu nyangking kakuatan ajen kasakten anu kadang-kadang di luar dugaan urang kamampuhanana teh kitu Nyai. Meniasa kumaha ieu teh hate tegang sabab dipika salempang ku Kang Wisrawa. Pokona mah Kang Wisrawa teu kedah ngarasa salempang hate
Sabab sanajan bener si garang larang bocah sakti, tapi diri kuring mindeng ijen jeung anu boga kasaktian. Tapi taya anu mampu nandingan diri kuring anu bakal mawa sirahna si garang larang. Ya nuhun be atuh ari kitu Nyai. Mudah-mudahan be salira Jai bisa ngabuktikeun janji ka diri akang. Ari margi anu namina numpes jalmi saperti si garang larang jelas ageng pisan mangpaatna pikeun karaharjaan kahirupan sakumna balarea. Sanes kitu ya Bali. Memang leres Kang. Abdi duaan di dieu miharep supados Nyai Garniti leres-leres aya dina kalancaran. Dina harto sapamundut tinurutan sapanenjo tinekanan mangsa ngalaksanakeun pamaksadan dina dinten ieu. Kitu we penting nama kuring ayeuna bebeja teh. Ngeunaan kabutuhan naon-naon henteu kudu asa-asa. Sabab kuring geus amanat ka murid-murid kuring pikeun maratikeun Kang Wisrawa jeung Nyi Hambali sakumaha mistina. Geus ngarasa cukup ngobrol sakedeung jeung Wisrawa katut Hambali. Harita dijazabkeun ku paneteupna Wisrawa jeung Hambali, Nyai Garniti indit lumampah reka alas waringin geusan nyumponan pamenta Wisrawa nyaeta menta sirahna si garang larang. Wargi Dahlia urang tinggalkeun heula kayan di babakan Balapati, caturkeun harita Mang Odek jeung santana anu lumampah reka babakan Balapati. Mang Odek anu satadina mah hayang gancang nepi, harita mutuskeun pikeun motong jalan. Tapi orok aya kalah ka jadi nguriling, da puguh nyasab. Antukna teu kaburu ningali karena lumangsungna ijen jajaten antara si Konceleng jeung Nyai Garniti. Ngan dina waktu keur laleumpang harita Mang Odek beti parengkeun pasaranog jeung Nyai Garniti anu numpak kuda anu rek indit ka alas waringin. Mang Odek ngeureunkeun Nyai Garniti bari terus carita. Nyai ya. Punten Nyai ngaganggu heula ya. Nah laras kitu salira teh ieu teh anu disebat Nyai Garniti teh ti babakan Balapati ya teh. Gitu laras ieu teh Nyai. Punten yo. Memang bener diri kula teh Nyai Garniti. Saha andika teh kuring kakarapanggih ayeuna kawilang anyar pinanggih keur kuring mah ieu teh. Sim kuring teh pun Odek suredek ya teh sedangkan ieu teh pun santana manawi dipegat heula teh bade tumaros ngeunaan dulur sim kuring ya anu jenengan si Konceleng saurna mah teu bade nepangan salira Nyai ieu teh kitu. Nyai Garniti netep antep ka Mang Odek bari terus nyarengeh seuri. Tetela eta jalma anu ngahadang dirina teh dulurna si Konceleng geuningan. Pastina oge hayang mengenang keterangan meureunan ngeunaan hasil ijen jajaten kitu ceuk pamikirna Nyai Garniti. Nyai Garniti terus nyarita deui dina paroman anu ngagamarkeun perasaan anu suka. Jadi andika terik nanyakeun si Koncelengnya pasti hayang nyaho. Pasti meureun hayang nyaho hasil tina ijen jajaten teh. Ya, perlu dikanyahokeun
si konseling geus eleh jajaten ku diri kuring sarta geus narima kana katangtuan anu lumaku nyata masrakeun kang Wisrawa jeung hambal ka diri kuring kitu tah kajadian anak mah. Oh, jadi salira teh tiasa ngukulan ilmu nasi koncelengnya. Anu loros yai Kersim kuring mah terus terang we teu percaya kana eta caritaan. Malah kersim kuring mah wanita rohan dah. Tah ieu santana apanan encuna si konceleng yo. Mun nya bisa ngungkulan ilmuna ieu budak, tah kakana kuring percaya Nyai Garniti geus bisa ngelehkeun ilmuna si konceleng ieu teh. Ugu be beungeut Nyai Garniti langsung ngiyak beureum. Sikep jeung caritaan Mang Odek bet jadi ngandung panghinaan, make jeung ngasongkeun budak satepak anu cenah mah incuna si konceleng. Nyai Garniti harita katingali turun tina kudana. Terus nyangcang kudana anu kabeneran aya tatangkalan anu deukeut. Nyai Garniti neuteup antep ka Mang Odek, bari teu lila terus nyarita. Jadi maksud Andika teh naon sabenerna ieu teh? Make jeung wani ngomong anu saperti kitu sagala rupa Tenang heula Nyai Garniti yo. Kada ya ulah ningali ieu santana teh budak satepak. Sabab ieu budak teh salian ti incuna si konceleng, ieu budak oge murid tunggal Eyang Widi Sakti sasat geus ngawaris sapinuhna ilmu Eyang Widi Sakti. Jadi sim kuring lain ngahina, ieu mah ngan, ieu mah keur ngabuktikeun kapunjulan ilmu sarira. Eta teh kedah dibuktikeun mampu ngungkulan ilmuna ieu pun santana gitu. Ngadengi disebut ngaran Eyang Widi Sakti, Paroman Nyai Garniti jadi robah lantaran ngemu rasa kakaget. Menang sajongjongan mah teu cuma diita, tapi terus ngareret ka santana. Dua teutepan harita tepung. Ya geter hate Nyai Garniti sabab sorot panon santana bet ngandung sima pangabaran anu kuat anu dumasar tina ayana kakuatan batin eta budak. Teu lila Nyai Garniti terus nyarita deui ditujukeun ka santana. Jadi ilaing teh incuna si konselingnya jeung naha bener ka Eyang Widi Sakti teh guru. Coba jawab. Bener, uing maincuna si konceleng ya teh sekaligus muridna Eyang Widi Sakti. Lamun memang bener ilaing murid Eyang Widi Sakti, terus terang diri kuring jadi penasaran ya yang ngajajal ilmuna. Kela yo. Punten tapi yo. Ai masalah ngajajal ilmu na santana mah ieu teh gampil. Kan kada aya geula katangtuan yo. Tah ayeuna mah sim kuring anu bakal masihan katangtuan tur kedah disatujuan ku salira Nyai Garniti teh. Nyai Garniti kerung. Teteupna beuki seukeut ka Mang Odek. Kajurung ku rasa penasaran gancang Nyai Garniti harita nanya deui. Coba moga katangtuan anu kumaha anu dimaksud ku Andika teh sok jelaskeun anu jentre ka kuring. Oke ya katang tuan namanya. Lamun santana eleh jajaten. Da puguh ka Den Wisrawa jeung Den Hambali teh mang eta teh. Palasim kuring oge dulurna keneh ya teh dulur Den Hambali jeung Den Wisrawa. Oh rek sakalian be. Tumetep di babakan balapati lamun eleh santana. Jadi kuring milu tumetep di ditu.
ngan saupamana salira Nyimas Garniti anu eleh jajaten, maka saliran teu kagungan hak naon-naon ka Den Wisrawa jeung Den Hambali. Kandung arti Den Wisrawa sareng Den Hambali kedah dibebaskeun. Kumaha satuju kana eta katangtuan? Mun teu satuju nya atau berenang Nyimas teh lain jago sajati. Dibere katangtuan anu seperti kitu ku Mang Odek. Gobe keur Nyai Garniti mah asa ditangtang jeung dianggap enteng ajan pangartina. Najan bener santana murid Eyang Widi Sakti jeung incuna si Koncleng ari kangaranan ukur budak satepak mabet asa piraku make kudu eleh jajaten. Kencang harita Nyai Garniti ngajawab. Hadi, diri kuring satuju kana katangtuan anu dilisankeun ku Andika dina waktu ayeuna. Taya bayana, asal bener-bener ieu budak ahli warisna Eyang Widi Sakti jeung incuna si Koncleng, kuring teu kaberatan. Sabab ngaran Eyang Widi Sakti geus kungsi kadenge ngaranna. Sok, urang coba ijen jajaten jeung kuring santana. Geus aya kasanggupan seperti kitu ti Nyai Garniti mah harita Mang Odek terus mundur ka tukang, sedangkan santana ngalengkah maju ka hareup. Pugobe saliwat mah matak lucu, lamun parang aya jalma anu lian anu ngabandungan sabab jago saperti Nyai Garniti kudu aduh hareupan jeung budak satepak. Tapi Nyai Garniti memang teu bisa nganggap enteng sabab dina bantrokan teutepan bisa karasa simah pangabaran jeung kontakna kana batin Nyai Garniti dina waktu harita. Nyai Garniti anu memang ngarasa panasaran harita langsung miheulaan maju narajang ku panarajang anu rosa kacida. Geura sayaga diri santana, kuring ayeuna anu bakal mimiti narajang. Coba geura sing harapan ieu. Hap ya. Garniti teh laku santana teu disingkahan, tapi dipapag ku sapasang leungeun anu ngandung kakuatan tenaga sakti. Antukna bantrok kakuatan anu sarua pada ngandung kakuatan tenaga sakti geus teu bisa disingkahan deui. Ngaranjung kaget anu lain di kieu na Nyai Garniti dina waktu harita. Sabab Nyai Garniti awakna bangkieu mundur ka tukang. Sedangkan santana masih kena tetep kagen pancuh dina tangtunganana. Kayana anu meh teu bisa dipercaya ku Nyai Garniti dina waktu harita. Jelat silang semuk dua kelutas. Bangkieu Dayang, Nyai Garniti nutup seukeut ka santana bari ngageurna ngomong sorangan. Luar biasa. Aing meh teu bisa percaya kana kenyataan anu karandapan dina waktu ayeuna. Ieu budak boga kasakten naon. Tetep pancuh dina tangtunganana. Diri aing kalah ngabangkieng bener ka tukang. Bener-bener penasaran. Coba sanggupeun teu ngarepan pecut wisanaga ieu teh. Sadar kana kanyataan anu keur disinghareupan ku disinghareupanana yen santana teh bocah sakti, harita Nyai Garniti terus ngagunakeun pecut wisanaga. Ningali Nyai Garniti nyebut pecut wisanaga anu diselapkeun dina cangkeng belah kencana. Harita santana terus nyokot regang garing anu ngagoler dina luhur tani. Gobe keur Nyai Garniti mah beuki tambah kaget jeung asa beuki dihina. Pacutna harita katingali diulinkeun kadenge sora anu ngabledak muwuh mata katorekan anu ngadegena. Hiu star jeger siu star jeger. Nyai Garniti bari ngulinkeun pecut wisanaga neuteub seukeut ka santana bari terus nyarita. Ilaing bener-bener nganggap enteng kapecut kuring santana make jeung disingarapan dilawan kuring yang garing sadarupa. Coba rasakeun ieu kamampuan ieu pecut wisanaga. Nyai Garniti maju narajang bari nyabetkeun pecutna anu harita langsung ditagis ku regang garing dina cekelan leungeun ka tuh santana. Cetar siut berserak. Pecut anu bantrok jeung regang garing ngajadikeun leungeun Nyai Garniti anu nyekelan pecut wisanaga jadi sing sireumeuun. Pecutna mental balik deui.
Kenyataan anu meh teu bisa dipercaya deui bae ku Nyai Garniti dina waktu harita. Lantaran salila Nyai Garniti makalangan setiap akarang pusaka lawan anu bantrok jeung pecut Wisanaga eueuh anu bisa tahan lamun teu ancur tang tu potong. Sedengkeun ayeuna sambaran pecutna ngan ditahan ku Regang Garing. Nyai Garniti mancuhkeun deui tangtunganana ngawaskeun ka Santana bari ngageurna ngomong sorangan. Milik karena kenyataan anu karanapan aing jadi percaya lamun kaya kieu mah ieu budak teh bener-bener bocah sakti anu geus nyangking ajan kasaktian aya widi sakti tapi bet asa piraku diri aing nepikeun ka kudu ngaranapan eleh jajaten ona mah teu percaya asana teh ari kudu nepikeun ka wiwirang ngalaman ka surang mah. Nyai Garniti geus teu wani ngap enteng ayeuna mah. Santana teh telah bener-bener bocah sakti. Geus teu satengah-setengah deui ayeuna mah Nyai Garniti dina narajangna ka anu jadi lawan. Kakuatan tanaga sakti jeung kemampuan pecut Wisanaga dibarengan ku jurus-jurus simpenan anu narajang ngagunakeun atau digunakeun ditambah ku sorangan cileger pecut ngajadikeun gabungan kekuatan anu batak sentar kanu jadi lawan. Pecut Wisanaga jadi hirup teu beda we ti oray. Taneuh Garing jadi mulak di sabudeureuh eta petempatan. Samberan angin panarajang Nyai Garniti lir upama gulung. Jiga gulungan angin anu rek ngagulung ka Santana. Bang Odek anu ngabandungan lumangsuna tarung jadi gigisi kana panonna sababaraha kali. Sabab jirim Nyai Garniti jeung Santana jadi teu bisa katara. Ukur jojorelatan we ting blesat teu beda di kalangkang setan. Saking ku cepet-cepetna gerakan anu dilakukan ku anu keur ijana jajaten dina waktu harita. Bari jeung gogodeg harita Mang Odek ngomong sorangan dina jero hatena. Nyata kabandungan yen Santana memang bocah sakti anu geus nyangking sapinuhna ajen kasaktin eyang widi sakti. Hebat, ya luar biasa ya. Santana bener-bener geus jadi bocah sakti. Paingan cek eyang widi sakti sakabeh ilmu jeung kakuatan kasaktian geus manying ka diri Santana. Oh keur Nyai Garniti mah pasti kageton ya teh. Sabab ming harupan kanyataan anu bener-bener di luar dugaan. Oh cek perasaan mah Nyai Garniti ya malah anu bakal kasoran. Nyaan cukup mah ieu ngabandunganana oge yo. Kajadian saterusna ngagetkeun Mang Odek anu ngabandunganana. Sabab Santana harita newak pecut Wisanaga anu dicekel ku leungeun Nyai Garniti. Kalayan ditewak ku leungeun kosong. Saterusna pecut Wisanaga teh dibedol. Oh tuh puguh bae awak Nyai Garniti jadi kabawa. Antugna teu bisa disingkahan deui ku Nyai Garniti. Areng jeung awakna kabedol. Kahareup Santana oge metakeun runtuyan panarajangna. Nyai Garniti harita ngagerok aget jeung nyeri bari awakna cengkang ka tukang babangkieungan. Siu hu yu. Jilger siu gep. Sorunggoy sauk duak jiwet pop pop pop. Bangkieun awak Nyai Garniti kabangkieun ka tukang. Paromanas papias teh getihan. Pecut Wisanaga pusaka andalanana geus pinah leungeun ayeuna mah aya dina cekelan Santana si bocah sakti. Nyai Garniti ngahegak di barung jeung ngarahuh jero hatena. Kanyataan anu karanapan ku dirina lir upama dina alam impian. Salila dirina makalangan, kakarak ayeuna ngalaman bener-bener kasoran tur dina kajadian anu meh teu bisa dipercaya ku dirina. Sabab eleh jajaten ku incu nasi koncleng sakaligus murid eyang widi sakti. Budak kamari sore sasat ku budak ololeho keneh paribasana. Garniti ngajanteng bari ngahulang ngaraga meneng. Sedangkan Mang Odek datang nyamperkeun ka hareupan Nyai Garniti bari terus carita. Kumaya Nyai Garniti? Yakin ayeuna mah yen Santana teh insuna si koncleng sakaligus pawaris tunggal kasakten eyang widi sakti. Atawa memang masih kena penasaran hayang neruskan lumakuna ijan jajaten. Oh ngan kahade.
Usaka pecut Wisanaga geus aya dina ceklan Santana ieu. Coba kumaha ayeuna sikap jeung tindakan Nyai Garniti ya. Nyai Garniti narik napas panjang, dirina memang kudu ngaku secara jujur. Santana memang bocah sakti anu geus nyangking sapinuhna ajen kasaktian yang bidi sakti anu jadi guru. Satadina mah Nyai Garniti rek maksakeun metakeun ilmu Saptaraga. Ngan nilik dina tata gerak ilmu silatna geus jelas yen Santana oge sarua jeung si Konceleng anu jadi akina. Nyata geus ngawasa sapinuhna ilmu Pancabraja. Ditambah deui ayeuna pencut Wisanaga manehna geus pindah leungeun. Sadar karena eta kaayaan harita katingali Nyai Garniti neuteup ka Mang Odek. Telila terus kedalisan lelaunan bangun anu leuleus daya tanagaan. Hebat, luar biasa. Dina gambaran lalakon hirup kuring serta salila diri kuring makalangan kakarak ayeuna ngaranapan ka sorang saperti kieu. Ngeras jenggalaman eleh jajaten model kieu. Nyata Santana memang bocah sakti anu geus nyangking ajen kasaktian yang midi sakti sarta geus nyangking sapinuhna ilmu Pancabraja si Konceleng. Jadi diri kula kudu ngaku secara jujur ngarasa katitih pangarti eleh jajaten. Luyu jeung katang tuan ti sim kuring teh. Jadi jelas ayeuna mah Nyai Garniti teh teu bisa atawa teu boga hak neon-neon ya ka Den Wisrawa jeung Den Hambali. Ngan dungardi Den Wisrawa katut Den Hambali kedah dibebaskeun. Anu matak ayeuna kuring jeung ieu Santana rek terus langsung bae ka ditu nya ka babakan Balapati. Kuring muarek jalir janji katang tuan anu ngaku geus diterima ku diri kuring sok pi langsung ka ditu sarta jelaskeun ngeunaan kajadian anu sabenerna. Bisa aya murid-murid kuring anu nanyakeun mah ayeuna kuring geus kagok kalengkah rek neruskeun lumampah ka Alaswaringin. Sabab geus janji pikeun mawa sirahna si Garang Larang tuyuk jeung pamintana Kang Wisrawa. Nyai Garniti memang geus teu bisa nolak anak katang tuan ti Mang Odek teh ya. Ngan pangalaman munggaran mangsa dirina eleh jajatan teh matak nyeri hate. Sabab kudu eleh jajaten ku incuna si Konceleng budak satepak anu ngaran Santana. Waktu pecut Wisanaga dibikeun ku Santana ka Nyai Garniti, harita kayaan Nyai Garniti bet asa jadi budak leutik anu umurna sahanapeun Santana. Wiwirang anu lain dikieuna keur dirina. Tapi eta kaayaan teh memang mangrupa kaayaan anu kudu bisa ditarimakeun ku dirina. Geus mikeun pecut Wisanaga ka Nyai Garniti mah harita Mang Odek terus nyarita deui. Oh, janten Nyai Garniti marek miang ka Alaswaringin deui teh. Pikeun yang kalak si Garang Larang. Oh nyata naon atuh ari kitu mah. Lantaran geus disatujuan ku Nyai Garniti nyata sawios-wios lah upami ayeuna kuring sareng ieu Santana rek langsung bae ka babakan Balapati ka ditu. Teu naon mah langsung bae ka ditu. Bisa aya murid-murid kuring anu tumanya majelaskeun besa kumaha kajadian anu lumangsung di dieu. Kayaan Kang Wisrawa jeung Hambali memang geus bebas sakumaha katang tuan anu lumaku. Geus puguh kitu mah sikep jeung pamadegan Nyai Garniti. Harita Mang Odek jeung Santana neruskeun lampahna reka pakampungan babakan Balapati. Sedengkeun Nyai Garniti memang boga maksud rek neruskeun lampah ka Alaswaringin. Wargi Dahlia geuningan waktosna parantos teu nyekapan deui wae kedah diecakeun deui serial si Konceleng dinten ieu insyaallah enjing urang lajengkeun deui kumaha lalampahan Santana sareng Mang Odek anu bade ka babakan Balapati ngabebaskeun Wisrawa sareng Hambali teras kumaha Nyai Garniti anu sejak ka Alaswaringin sejak ijen jajaten sareng si Garang Larang. Oke kumaha nasibna si Konceleng ieu? Keun urang guara enjing sakedik-sakediknya. Atuh dinten ieu mah kedah undur pamit, kedah dipungkas deui panginten serial si Koncelengna siapunten anu kasuhun. Asa teh reh waktosna. Nya eta da. Hari
bari ngabuburit masuk teka raos Kang. Waktu na memang naon teh nyerepet gitu. Bon, siapunten. Sim kuring sejangah haturkeun wilujeng boboran siam kanggo sadayana wargi-wargi Dahlia di mana wae ayana konselingar sa Indonesia siapunten bilih teh mah seueur kalepatan sareng kahilafan kaalfaan tina basa tina ucap sareng tingkah saparipolah ka wargi-wargi sadayana di mana wae ayana anu kantos tepang langsung sareng sim kuring siapunten bilih seueur tingkah paripolah anu naon teh juga makan kana mana nyinggung kana mana oge kanggo wargi-wargi anu kalaresan mung ukur tiasa tepang ngalangkungan Jomantara ngalangkungan 101,5 Radio Dahlia FM Bandung siapunten bilih tina ucap saparipolah sim kuring aya nu kirang genah kana manahna siapunten anu kasuhun mohon urang pada silih-silih silih lubarkeun kalepatan kesalahan kealfaan urang sadayana dina sasi fitri tahun ieu nya siapunten anu kasuhun maafkan lahir batin hapunten lahir batin ka sadayana nya wilujeng boboran siam pamugia sagala rupi naon deui lampah ku urang tiasa bersih deui tina samudaya kasalahan tina samudaya kalepatan urang tiasa bersih deui menjelang hari yang fitri tiasa kembali ke kesucian tah eta anu dipiharep ku urang sadayana sakali hapunten anu kasuhun nya kanggo sadayana wilujeng boboran siam minal aidin wal faizin mohon maaf lahir dan batin sim kuring undur pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panteng radio Panteng Dahlia enak-enak langgamnya Dahlia prungah go goyang Wargi Dahlia cag heula urang cageun heula dugi ka dieu dongeng Sunda ti Dahlia dina dinten ieu dina carios si Kongceleng tong hilap ulah dugi ka kantun enjing patepang dangu deui dina acara sareng tempat anu sami mung di 101,5 FM Radio Dahlia Wilujeng kantun permios